Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Qul ja'al haqq wa jahaqal batilu innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minina wa la yazidu dhalimina illa khasara. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram ij'alna wa jami'al muslimina mimman shoma ramadana wa qamahu imanan wa ihtisaban faghfira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara bi rahmatika ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah enjing ieu urang tepang deui dina acara kuliah 7 menit sabada berjamaah salat subuh. Dinten ieu urang memasuki dinten anu ka-20 hiji. Hartosna tos dugi kana asrul awahir 10 dinten kaakhirnakeun, di mana Rasulullah menghadapi 10 dinten kaakhir eta langkung giat, langkung semangat, langkung optimis kanggo mencapai tujuanna nyaeta takwa. Jadi mental juarana ditinggalikeun. Nah, mudah-mudahan ieu janten pituladan kanggo urang. Jadi cek urang Sunda teh mah ulah maut nyerek kacongonakeun, tapi kudu jiga maut nyerek ka puhunakeun. Wargi-wargi kaum muslimin jamaah nu dimuliakeun Allah, dina subuh kamari kaping 18 kusim kuring tos dibeberkeun hal-hal anu disunatkeun anu keur ngagindingan puasa urang. Kanggo dinten ieu insyaallah urang kemukakeun perkara-perkara anu makruh pikeun jalma anu keur puasa. Jadi dina puasa ieu aya hal-hal anu kudu, aya hal-hal anu kade. Nu kudu hartosna pidamel ku urang, anu kade hartosna tebihan ku urang. Maka insya Allah puasa orang sempurna. Aya sababara perkara anu dimakruhkeun pikeun ka jalma anu puasa. Ieu lamun dipidamel bisa mencederai puasa atau bisa ngurangan kana pahalana puasa. Di antawisna anu kahiji nyaeta kaluluwihi sawaktu urang kekemu atau waktu istinsak. Waktu orang wudu kan ayah sunat kakemu, artinya sunat istinsak teh hartosna ngingseut cai kana pangamung. Memang dina sawaktu urang teu puasa mah urang diparentah ku Rasul wa balig bil istinsaki. Anjeun kudu nyaan sawaktu anjeun kakemu, sawaktu anjeun istinsak. Hartosna ngasupkeunna eta cai kana baham kana pangamung sing kadugi karaos. Yen cai teh yakin lebet kana pangamung urang, yen cai teh yakin aya dina baham urang, terus ku urang sebrengkeun, terus ku urang burakeun, eta lamun urang keur teu puasa. Hal sarupa kitu termasuk kana isbagil wudu,
hartosna penyempurnaan wudu. Jadi mafhum mukhalafahna lamun urang teu kitu berarti wudu urang teu sempurna. Tapi tatkala urang saum, nah di dia aya istisna. Illa antakuna iman. Angin upama anjeun keur saum eta kakemu jeung istinsak teh pelanyaan ya tibang we gitu nya. Nah, jadi lamun tadi urang misalna gugah janari teu sawios-wios mangga singnyaan sabab eta mah can datang kana waktuna saum. Efek teh urang rek ka salat subuh berarti tos imsak, tos memasuki puasa. Wudu deui tah di dinya mah ngingseuk caina kakemuna entong nyaan teuing. Ya, sabab geus memasuki kana waktu imsak, waktu urang puasa. Wudu deui engke urang duhur gitu sami waktu asar gitu. Tapi begitu maghrib mah asal urang tos maghrib wudu kanggo maghrib kembali deui sapertos biasa. Tah lamun ku urang dilakukeun sakumaha biasa dina waktu puasa mah hukumna makruh. Eta perkara bisa mencederai puasa, bisa mencederai karena pahala puasa. Eta anu kahiji. Salajengna anu kadua anu dimakruhkeun teh nyaeta nyium ka istri, ka pamajikan maksudna. Lain ka batur, ya. Ka batur mah tos di luar pembahasan. Eta mah ya. Da haram hukumna ge, boro-boro make kudu nyium nya. Ningali geus teu meunang ieu mah ka pamajikan urang nu halal. Tapi sawaktu puasa mah wayahna. Nah, terutama lamun nyiumna make sahwat. Hartosna ngawas sahwat teh make aya rei gitu ka urangna nya. Nafsu birai urang timbul. Tah maka eta makruh. Tapi lamun sakadar nyium tanpa sahwat estu gede eta teu matak makruh. Tapi lamun timbul sahwat gelora urang bangkit maka eta naon hukumna makruh. Anapun nyium biasa Nabi oge biasa. Saur Siti Aisyah dicarioskeun wa kana amlakakum li irbihi. Kangjeng Nabi teh nyaeta jalmi anu paling kuat nahan sahwatna. Ya, keur saum oge anjeunna nyium Siti Aisyah henteu ngaon-naon sahwat, tapi ku kadeudeuh kanyaah ya. Benten kan sahwat jeung nyaah. Nah, jadi anu makruh mah lamun urang nyium make dorongan sahwat, maka eta dimakruhkeun ya, dina puasa. Salajengna kumargi urang dimakruhkeun maka jalmi anu keur puasa peryogi ngahindarkeun dirina tina perkara-perkara anu bisa naon ngabangkitkeun sahwat, menggelorakeun sahwatna. Naon contohna sapertos urang neuteub istri ya. Urang teh ka istri teh kedah neuteub, da teh pamajikan urang ya. Teu aya deui wanita tercantik di dunia kecuali saha istri urang, maka kudu diteuteub urang teh. Tapi keur puasa mah wayahna entong pasti diteuteub teuing. Naon margina bisi timbul sahwat urang da keur puasa. Nah, naon deui misalna urang naon tadi mendang istrinya atawa ngabayangkeun urang ngalamun ya, ngabayangkeun pagawean urang jeung pamajikan ya. Padahal urang keur naon? Keur puasa. Mata pantes leuwih hade sare ya, daripada urang ngalamunkeun misalna kalakuan urang jeung saha? Jeung pamajikan ya. Urang teh oh kieu-kieu jeung pamajikan dina lamunan urang, ka eta teh henteu batal puasa mah tapi naon? Makruh ya. Ngurangan karena pahala puasa ya. Nah, ieu naon pangna kitu sabab lamun tuluy-tuluyan bisa jadi urang dua hal anu bakal ngancam ka urang. Minimal kaluar mani ya. Nah, maka jadi batal puasana. Maka urang kudu kodo. Atawa leuwih parah bisa jadi jima ya. Nah, lamun geus jadi jima leuwih naon deui? Jaba urang berdosa kudu tobat ke Allah, jaba urang kudu kodo, jaba urang kudu mayarna kamari teh kifarat nu mawi hindari anu makruh ieu. Anu katilu nelen rehak ya, anu aya dina kerongkongan urang supaya ulah sina asup kana patuangan urang. Nah, eta hukumna
makruh ya tekenging jadi lamun aya reuhak saeutik oge budakkeunna komo loba mah ya ulah dinaon ulah ditelen ya eta anu katilu salajengna hadirin kaum muslimin nu kaopat mencicipi makanan ya ngasaan katuangan tanpa aya keperluan lain deui lamun urang jadi koki mah dimenangkeun ya supaya makanan urang bisa disantap ku batur koki mah meunang ya ari urang lain ya mah ujug-ujug colomenos gitu ya henteu ngadahar mah ngasaan maka hukumna naon eta makruh ya ta eta opat perkara anu dimakruhkeun tatkala urang puasa jadi aya perkara-perkara anu kudu cinta sunat aya perkara-perkara anu kade nah insyaallah demi kasampurnaan puasa urang mudah-mudahan ku diungkapkeun ieu perkara urang sadayana tiasa terpelihara kalayan aya dina rahmatna Allah Subhanahu wa taala sakitu anu kapiatur billahi taufik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.